Di Tatar Sunda aya nu disebat budak angon. Anu baris mimpin karena bebeneran, karena jalan hirup anu saluyu sareng pangersa Gusti. Di dia Gusti Yesus nyangemkeun pisan, kami panto. Kami oge gembala atanapi pangangon, budak angon. Anu baris nuyun kana pisalamanteun dan moal aya pangangon anu nyanak angonanana digebrus. Atanapi kalaparan sareng sajabina. Mun hirup pinuh kubang baluh sarta taya pisan pangreurehan jalan nu ditayang teka panggi hirup waluya ge teka sorangan Gusti miwelas umatna surti kana sanubari miraga nembongkeun asihna pikeun jalma pinanggih jeung waluya kiwari parantos samping kadunya marengan urang namina Sang Immanuel nuyun lengkah sangkan sampurna kiwari bukti jadi saksi hirup teh kudu boga harti sing jadi ciri nu mandiri umat almasih anu sejati mun hirup pinuh kubang baluh sarta taya pisan pangreurehan jalan nu ditayang teka panggih hirup waluya ge teka sorangan Gusti miwelas umatna surti kana sanubari miraga nembongkeun asihna pikeun jalma pinanggih jeung waluya kiwari parantos samping kadunya marengan urang namina Sang Immanuel nuyun lengkah sangkan sampurna kiwari bukti jadi saksi hirup teh kudu boga harti sing jadi ciri nu mandiri umat almasih anu sejati Sampurasun pamiarsa kumaha damang pamugi urang sadayana aya dina panangtayungan Gusti anu welas asih. Tadi ieu tos dibuka ku kidung pujian anu dikawihkeun ku Teh Neng. Hatur nuhun. Kang Omen oge mugi ngajantenkeun berkah kanggo urang sadayana. Amin. Para wargi dina pedaran gentra kahuripan nu tos kalangkung tos dibahas perkawis kayaan manusia anu pamohalan tiasa nyalametkeun dirina. Utamina dina naon dina kawasa maot. Atau dina danget ieu pedaran gentra kahuripan sejak ngaguar perkawis panyaksen hal Mesias juru salamet. Hal ieu mangrupikeun wujud kaasih sareng keadilan Gusti dina ngawaler kaayaan manusia anu teu walakaya. Taku kituna mangga urang tepangan narasumber Kang Adang haturan wilujeng sumpi. Hatur nuhun. Kumaha damang? Sae. Puji Gusti. Mangga urang Dibari awitan. naras Meuni langsung bae. mangga uhun. patarosana kieu saha anu cumarios Muhun. anu munggaran Muhun. hal Mesias teh.
leres ieu tangtos urang penting pisan terang yen Mesias teh kasumpinganana teh saur saha nu cumarios. Urang ningal heula pangandika Gusti salaku dadasar kangge ieu bewara perkawis saha nu cumarios munggaran ngeunaan kasumpingan Mesias Sang Juru Salamet. Nyaeta dina Yesaya 8 ayatna nu kalima dugi kagenep. Mangga diaoskeun ku Ibu. Abi yang Mohon. aoskeun nya panya. Mangga. Yesaya 8 ayat anu kalima dugi kagenep. Leres pisan. Urut pakaian balad anu narajangna anu jaleger ku getih di duruk. Keur pimangpaateun urang geus medal hiji murang kalih. Hiji putra pameget anu bakal mingpin urang. Anjeunna bakal disebut panerosan ajaib, Allah perkosa, Rama langgeng, Raja kerta. Tah, ieu perkawis saha anjeunna. Anjeunna teh nyaeta putra anu dinugrahakeun, anu dipasihkeun, anu tos dicarioskeun ku Gusti. Margi sateu acan cumariosna ieu Yesaya, Nabi Yesaya, dina Kajadian 3 ayat 15 Gusti parantos langkung ti payun nyarioskeun oge. Janten antawis cariosan Gusti sareng cariosan Yesaya ieu sami-sami anu sumberna ti Gusti. Asalna ieu cariosan ti Gusti. Dina Kajadian 3:15 disanggemkeun yen Gusti baris nyumpingkeun Mesias anu totondena nyaeta janten anu ngelehkeun kawasa poek. Ngaremukeun hiji turunan istri anu baris ngaremukeun hulu orai anu janten lambang kakawasaan iblis hulu orai teh baris diremukeun hiji katurunan istri tiwangkit eta ambu Hawa bapa Adam dugikeun ka generasi salajengna eta keturunan istri teh teras diantos-antos eta keturunan istri teh teras dibewarakeun. Ieu sumpingna ti Gusti Allah. Janten nu cumarios anu munggaran perkawis kasumpingan Mesias Sang Juru Salamet nya Gusti Allah ku anjeun. Dina Kajadian 3:15, dina Yesaya anu ka-8 ayat 5 dugi kagenep, salajengna oge dina Yesaya 53. Ieu Gusti Allah tos cumarios perkawis bade kumaha eta Sang Mesias teh patali sareng lalampahanana anu baris nandangan hiji kasangsaraan. Kasangsaraan anu baris ku anjeunna di jalanan pikeun dina ayat 10 kieu Yesaya 53 ayat 10 Pangeran ngadawuh eta geus pangersa kami anjeunna kudu sangsara pupus jadi kurban pikeun nebus dosa ku jalan kitu yuswana bakal panjang sarta pininggalieun turunanana nya ku jalan anjeunna pangersa kami bakal ngajadi. Rupina Gusti Allah parantos cumarios yen eta Mesias teh hiji jalmi anu baris ngajalanan rancang Allah patali sareng hirupna anu kedah sangsara. Ngawitan ayat anu kadua, anu katilu, anu kaopat misalna disangka ku urang mah sangsarana teh lantaran dihukum ku Allah. Sing horeng keur nalangan urang. Da nyana mah urang anu kuduna nandang lara jeung nyeri teh. Ieu Mesias anu nandangan. Ieu dicarioskeun yen Gusti Allah nyangemkeun yen Mesias anu baris sumping teh salaku hamba anu nandangan sangsara. Salajengna dina ayat 10 nu diaos ieu teh janten oge panebus. Hamba anu sangsara teh janten pribadi anu baris nebus. Teu aya pribadi anu sejen nu tiasa nebus. Anjeunna anu tiasa janten panebus. Tah ieu nu munggaran cumarios nyaeta Gusti Allah ku anjeun nu munggaran cumarios. Kitu. Tah janten salian ti Gusti Allah sareng para malaikat kinten-kinten tah saha deui anu baris maparin kasaksian perkawis sumpingna Mesias teh. Tah malaikatna anu teu acan urang tinggal heula perkawis cariosan malaikat. Saparantos Gusti Allah anu maparin panyaksen
ngeunaan sumpingna Mesias anu salajengna nyaeta malaikat. Terus pisan henteu mung Gusti Allah, malaikat oge cumarios. Hayu urang tinggal dina Lukas 1 ayat 30 dugi ka 33. Lukas 1 Ayat ayatna 30 anu ka 30 dugi ka ka 33. 33. Mohon. Anu kieu unggalna malaikat ngalahir deui. Ulah sieun Maryam nyai kenging kurnia ti Allah. Nyai bakal ngandeg, bakal puputra anu ku nyai kudu dijenenganan Yesus. Eta putra nyai bakal agung jeung bakal disarebat putra Allah nu Maha Agung. Ku Allah Pangeran bakal didamel raja sakumaha Daud karuhunna. Bakal ngarajaan katurunan Yakub salawasna sarta karajaanna moal aya anggeusna. Malaikat cumarios ka Maria. Masihan terang mertelakeun saha anu baris dikandung ku anjeunna. Anjeunna baris bobot ku kawasa Roh Suci. Saha anu baris dikandung ku anjeunna teh ku Ambu Maria, hiji pribadi nu dipertelakeun ku malaikat. Nyaeta juru salamet, nyaeta Mesias. Ieu malaikat nu cumarios ka Ambu Maria. Salajengna dina Matius 1 ayat 21, malaikat oge cumarios. Catatan Injil Matius nyangemkeun malaikat cumarios ka Bapa Yusuf. Margi ieu kedah terang paos antawis Ibu Maria sareng Bapa Yusuf ulah pasalia pangemut atanapi pamadegan. Margi bobotna Ibu Maria teh sanes ku karana sakumaha ilaharna jalmi. Sanes ku biologis. Hubungan antawis caroge sareng istri sanes, tapi ku kawasa Roh Suci. Kumargi kitu ieu penting. Malaikat ngabewarakeun oge ka Bapa Yusuf. Supados Bapak Yusuf kersa ngartos, kersa nampi kana rarancang Gusti anu baris karandapan ku anjeunna sareng ku Abu Maria dina kaayaan anu suci. Janten henteu papalimpang. Bapak Yusuf oge nampi margi dibewaraan. Ambu Maria oge nampi margi dibewaraan. Malihan saur Ambu Maria mangga kajantenan atanapi sakumaha pangersa Gusti mugi laksana. Hartosna kecap model kitu didugikeun ku Ambu Maria, anjeunna ngartos kana bewara malaikat. Yen ieu teh dadamelan Gusti anu didugikeun ngalangkungan malaikat anu sumping ka anjeunna. Salajengna dina Lukas 2 ayat 10 dugi ka 14. Punten pangaoskeun. Mangga Lukas 2 ayatna nu ka 10 dugi ka 14. Mohon. Anu kieu unggalna tapi malaikat teh ngalahir kieu ulah sarieun. Kami mawa warta hade pikabungaheun sakabeh jelema. Sabab poe ieu juru salamet maraneh nyaeta Gusti Kristus geus medal di kota Daud. Cirina ka maraneh kieu. Murang kalih teh dibedongna kulalamakan, diebogeunna dina pamakanan. Dak dumadak breh tembong balad sawarga. Malaikat kacida lobana nyaranyi muji ka Allah. Mulyakeun Allah di langit nu pangluhurna, di bumi sing aya kerta, keur sakur manusia anu kamanah ku Allah. Tah, salajengna malaikat oge cumarios ngeunaan kasumpingan Mesias sang juru salamet ka para pangangon di dieu. Jalmi-jalmi anu pakasabana waktos harita ngangon. Di pasihan terang, kabagjaan ieu di pasihan terang. Janten eces pisan kajabi ti Gusti Allah ku anjeun ngawitan di Kejadian 3:15 kitu oge dina kitab Yesaya nyarioskeun perkawis baris sumping sang juru salamet nyaeta Mesias kitu oge malaikat cumarios hal sami ka Maria ka Yusuf ka pangangon. Tah kitu. Tah tadi disebatkeun anu janten panyaksen hal Mesias teh tangtos ku Gusti Allah kumanten oge ku para malaikat. Nah kinten-kinten aya teh Pak jalmi biasa nu janten panyaksen hal Mesias eta. Leres ieu tangtos supados langkung jangkep deui. Saleresna mah panyaksena ti Gusti Allah sareng ti malaikat tos kiat pisan. Margi eta mah tangtos disarengan ku kakawasaan sareng panyaksen eta lain sakadar panyaksen, tapi sapertos hiji cariosan anu tos sakantenan sareng metreina
Kitunya ti Gusti Allah sareng ti malaikat oge. Namun Alkitab nyaksikeun langkung ti kitu oge cumarios langkung ti mung dua pribadi eta, pribadi malaikat sareng Gusti Allah. Alkitab oge nyarioskeun aya nabi-nabi anu cumarios ngeunaan sumpingna Mesias. Mika 5 ayat 1 punten pangaoskeun. Mika 5 ayatna anu kahiji anu kieu unggalna Pangeran ngandika, Betlehem Efrata, maneh kota pangleutikna di antara kota-kota di Yuda. Tapi nyati maneh kami baris medalkeun hiji pangereh pikeun Israel anu meunang geus aya asal usulna di zaman baheula. Anu memang geus aya asal usulna hartosna ti kapungkur keneh tos dicarioskeun nu mana anu tadi panyaksen Gusti Allah panyaksen malaikat kurang tos dicarioskeun tos cumarios lajeng Mika oge cumarios ngeunaan tempatna hiji kota anu sanes kota ageng namung tidinya baris ngajantenkeun ngayakeun hiji kajantenan anu langkung ageng nyaeta baris medal sang juru salamet. Eta saur Mika. Kitu oge saur Zakaria. Dina Zakaria 8 ayat 8. Cumarios perkawis anu sami. Ngeunaan Mesias nu baris sumping. Kalebat Nabi Daniel. Dina Daniel 7 ayatna anu ka-13 dugi ka-14. Eta cumarios perkawis Mesias sang juru salamet anu baris sumping. Ieu kasaksian nabi-nabi. Masih kaya aya kajabit ti nabi-nabi. Orang ninggal Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis cuma dia sareng anu sami. Waktos anjeunna ditaros, naha anjeun teh Mesias, saur ahli-ahli Taurat waktos harita. Atanapi saha anjeunna teh saur Yohanes, abdi sanes. Yohanes lajeng nunjuk tuh Putra Allah nu Maha Agung. Ka Gusti Yesus. Kange ngaleupas ngumbah tarumpah nage nganjeuna Yohanes ngaraos henteu teu layak. Anjeunna ninggal hiji Mesias. Hiji pribadi Mesias anu dijanjikeun ti kapungkur tos katinggal mangsa harita. Yohanes cumarios ngeunaan Mesias. Salajengna saha deui? Jalmi loba atau jalma rea dina zaman harita. Matius 12 punten. Mangga. Matius 12 ayat 23. Ieu cumarios sareng patali sareng jalma rea anu nyangemkeun perkawis Mesias. Matius 12 ayatna anu ka-23 kieu unggalna jelema-jelema anu narenjo mani arolohok tuluy ngaromong boa anjeunna teh putra Daud anu dijanjikeun teh nya. Bahwa anjeunna teh putra Daud anu dijanjikeun teh kitu oge dina pasal 21 ayat 8 sareng 15. 2 hiji Injil Supados Matius. ieu nya Mohon 2 cobi. hiji ayatna anu ka-8 anu kieu unggalna tuluy ngaleut dipayuneun jeung dipengkereun anjeunna nu ditukang tinggarero wilujeng putra Daud mugia anu sumping kalawan pajenengan pangeran dirahmat ku Allah puji Allah. Anu ka-15na imam-imam kapala jeung guru-guru agama narenjo anjeunna midamel kaahengan teh arambekeun turuk-turuk barudak salusurakan di jero bait Allah wilujeng putra Daud. Tah eces pisan. Wilujeng putra Daud teh saha? Nyaeta tarancang Gusti Allah engke dina tepangan salajengna urang baris medar langkung eces kunaon disebat putra Daud. Kunaon Mesias disebat putra Daud. Ieu rarancang Gusti Allah yen Mesias teh lungsur ti teureurna Daud. Kaalesanna urang pedar dina tepangan-tepangan salajengna perkawis ieu. Muhun tangtos. Namung dina Matius 20 genep ayat 65 oke kajabi ti jalmi-jalmi anu saluyu anu ngadukung kana kasumpingan Mesias aya oge anu nolak kana kaayaan teh nolak teh sanes hartosna anjeunna teu panuju sumpingna tapi nolak kau pangangken Yesus nyalira yen anjeunna sumping ti Rama sareng sajabina anjeunna ninggal ieu jalmi biasa nah tiasa nyasamikeun diri sareng Gusti eta panolakanna.
tangtos margi dasarna kiat dina kitab Keluaran bangsa Israel harita atos kenging anu disebat 10 hukum. Dasatita salah sawiosna ulah aya Allah sejen di payunan Gusti eta anu kahiji. Ulah ngadamel rupa patung naon wae anu mangrupa naon wae kitu nya nu di luhur, nu di bumi sareng sajabina. Dasarna ti dinya ieu sumping hiji jalmi anu ngangken sadarajat sareng Gusti. Otomatis ditolak. Margi mah pamohalan aya jalmi nu kitu. Rupina aranjeunna teu ngartos kirang paos kana bewara panyaksen ti Allah tea, panyaksen ti malaikat tea. Dugikeun ka samodel kitu. Anu salajengna murid-murid Gusti Yesus kumanten anu nyaksikeun atanapi nu gaduh kayakinan yen Gusti Yesus teh leres-leres Mesias. Dina Matius 16 ayat anu ka-16 punten pangaoskeun. Abdi aoskeun nya Mohon mangga. Kieu unggalna. Ceuk Petrus, Bapa teh Kristus, juru salamet, Putra Allah anu jumeneng. Ceuk Petrus Bapa teh Kristus. Mesias kadina tepangan salajengna hartosna teh Kristus upami ngangge bahasa Yunani. Yang eta juru salamet anu jumeneng. Ieu pangangkeun Petrus kunaon margi Petrus terang perkawis naon? Terang perkawis panyaksen sate acana parantos nguping. Da sadaya urang Yahudi dina tahapan pendidikanna utamina yuswa 12 tahun disebat anak sinagog hartosna urang Yahudi diajar ngeunaan pangandika Gusti. Utamina perjanjian lawas. Janten terang hal model kieu dugikeun anjeunna tiasa gaduh kacindekan yen Gusti Yesus teh leres-leres Mesias saur Petrus. Ieu pangangkeun anu sanes sumping kitu wae. Tapi pangangkeun anu sumping tina pangartosan yen tanda-tanda anu dipibanda ku Gusti Yesus teh mintonkeun Mesias, salaku Mesias. Tah eta henteu liren di dinya aya keneh ieu. Aya keneh. Gusti Yesus ku anjeun nyangemkeun saha anjeunna. Kan teu cekap Gusti Allah, teu cekap malaikat, teu cekap nabi-nabi, teu cekap Yohanes, jalmi seueur, teu cekap ku murid-murid. Saur anjeunna nyalina kumaha? Nah, Gusti Yesus teh Mesias atanapi sanes. Hayu urang tinggal ngawitan dina Yohanes 14 ayat nu kagenep. Anu Yohanes 14 ayat anu kagenep ieu Mohon. unggalna waler Gusti ka Tomas, kami jalanna, kami kayaktian, kami sumberna hirup. Kusabab eta lamun henteu ku jalan kami moal aya nu bisa datang ka Rama. Eces pisan. Kami jalana, kami kayaktian, kami sumberna hirup. Moal aya anu sumping karama upami teu jalan ku Gusti Yesus. Dina Yesaya disangemkeun yen anjeunna teh baris janten panebus, janten juru salamet, Mesias Kristus hartosna juru salamet. Di dieu saha wae nu hoyong salamet, saha wae nu hoyong tepang sareng Rama kedah jalan Gusti Yesus. Nya leres numutkeun anjeunna teh leres-leres Mesias. Kami jalanna moal aya jalan sejen saurna. Salajengna dina pasal 8 ayat ke-12. Mangga Mohon. 8 nu ka-12. Kieu unggalna Yesus sasauran deui ka urang Parisi. Saurna, kaula teh caangna dunya. Anu anut ka kaula moal nyorang anu poek. Sabab ngabogaan caang kahirupan. Salah sawios ciciren yen Mesias salaku juru selamat nuyun jalma kana bebeneran nyaeta caang. Gusti Yesus nyangemkeun anjeunna caangna dunya. Anu nuyun manusia kana bebeneran. Dina Yohanes 8 ayat 12. Dina Yohanes 10 ayat 30 di dieu nyangemkeun sacara eces Gusti Yesus teh sareng Rama teh hiji. Upami Gusti Yesus sareng Rama hiji ieu validasi atanapi materai anu cekap kiat. Ya, perkawis saha anjeunna. Perkawis naon nu dipidamelna sadayana baris leres
baris saluyu sareng pangersa Rama. Margi antawis Gusti Yesus sareng Rama nyaeta hiji kene. Hartosna naon nu dipidamel ku Rama eta nu dipidamel ku Gusti Yesus. Sawalerna nu dipidamel ku Gusti Yesus eta oge dadamelan Rama. Janten kaeces pisan di dieu. Saleresna anu janten Mesias teh nya Gusti Yesus nya anu dicarioskeun nya ku Rama teh panyaksen anu utami. Nyaeta Rama ku anjeun. Salajengna punten pangaoskeun dina Yohanes 13 ayat 13. Yohanes 13 Ayat ayat 13. anu ka 13. Anu kieu unggelna maraneh ka kami nyarebut guru jeung Gusti. Bener eta teh. Tah, eces pisan. Tadi dina Yesaya 8 ayat 5 dugi ka genep. Penasehat ajaib, Rama langgeng. Anjeunna janten sanes mung guru tur Gusti. Janten tangtos. Mesias teh kedah mibanda lalampahan pada melan kedah nyandang hiji posisi pada melan anu sapertos kieu. Nyaeta janten guru anu ngawulang janten Gusti oge di dieu. Anjeunna teu nampik disebat Gusti di dieu. Salajengna dina Yohanes 10 ayat 7 dugi ka 14 Gusti Yesus sababaraha kali nyebatkeun salaku pantok. Sareng anjeunna salaku budak angon. Gembala di dieu salaku gembala anu mimpin budak angon di dieu disebatkeun. Yen Mesias teh sakumaha konsepsi sakumaha keyakinan di Tatar Sunda aya nu disebat budak angon. Anu baris mimpin karena bebeneran, karena jalan hirup anu saluyu sareng pangersa Gusti. Di dia Gusti Yesus nyangemkeun pisan, kami panto. Kami oge gembala atanapi pangangon, budak angon. Anu baris nuyun kana pisalamanteun dan moal aya pangangon anu nyanak angonanana ti gebrus. Atanapi kalaparan sareng saja bina. Anu pamungkas nyaeta dina Yohanes 11 ayat 25 di dia disangemkeun saha Mesias teh. Gusti Yesus ngangken dirina salaku naon? Punten pangaoskeun. Mangga. Yohanes 11 ayatna anu ka-25 terus waler Yesus kami teh anu ngahudangkeun jeung anu ngahirupkeun. Anu percaya ka kami tangtu bakal hirup sanajan geus maot. Eta pisan Gusti Yesus mangrupikeun pribadi anu ngahirupkeun. Aya Lazarus tos ngantunkeun 4 dinten digugahkeun deui. Eta mah penciptaan enggal atuh da tos baruruk meureunna. Mohon. Pantak cocok pisan ieu pangandika yen Mesias teh Gusti Yesus anu ngagugahkeun anu ngahirupkeun. Oh gitu. Mohon. Naon nu tiasa dicindekeun? Sae pisan kacindekanana hayu urang tinggal ngalangkungan panyaksen eta hiji kanyataan yen Mesias sanes mung hiji konsepsi namung Allah anu mijalma kumbuh sareng urang aya dina hirup urang. Nyaeta Mesias sang juru selamat. Tah eta. kecintaan. Hatur nuhun pada. Sami-sami. Hatur nuhun pada bagian tos aya di dia. Nah, pamirsa aya nama tos aya titik terang, tos terang saha Mesias teh. Namun sok sanaos pamirsa masih kena seueur patarosan atuh di layar kacana sewang-sewangan aya nomor anu tiasa dihubungi. Oge mudah-mudahan patepangan payun urang tiasa ngaguar langkung jero deui perkawis Mesias. Mung sakieu anu tiasa didugikeun Gusti Yesus ngaberkahan. Hatur nuhun.